Mitra Anu Mulia Wilujeng tepang dangu sareng acara matu dongeng enteng pangbeberah mana Mangjaya sapara kanca bari neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rusia Tunjung Sari. Ieu dongeng para wargi karangan Uat Tatang ayeuna teh nincak bagian ka 18. Urang sami-sami ngabanduang. Ku panas-panas nanyi neni salakina ngabobonceng bi Iwang atuh nepi ka ngalabrak manehna teh harita teh ngadalak para mitra sadaya ngadatangan imahna atanapi bumina mamuna kumaha terasna dongeng mangga urang teraskeun atuh para wargi carios nyambung judulna Rusia Tunjung Sari. Pak RT bari pageuh nyeklan leungeun nying neni atuh Iwang dicekelan deui ku saurang lalaki tatanggana. Teu hararese ku Neni dicaritakeun sabab-musababna yen Iwang kapanggih dibobonceng ku salakina. Samalah geus 2 kali. Sanggeus Neni ngajelaskeun duduk perkarana, atuh anu dilaluar babakuna mah kaum awewe bareng pada nyarita. Usir Pak RT, usir tong sina aya di dieu lah. Nyawa sabab ngotoran masyarakat jelas eta teh tukang godaan ieu lalaki nu boga pamajikan. Usir Pak RT, usir. Atuh para mitra malah mah aya nu nyarita ka Mauna. Mauna usir manu sakitu mah tong dikukut bae. Lamun teu daek ngusirna ulah majar kumaha di baledogan Imam Mauna kukuring jeung aku batur-batur di dieu. Itu caritaan masyarakat di eta daerah. Atuh harita keneh kumauna para mitra sadaya. Abi Iwang harita keneh ge diusir para wargi sadaya teu meunang cicing di eta imah. Memang kitu tindakan maunah teh lantaran masyarakat di eta lembur kabeh menta sangkan atuh Bi Iwang diusir. Nya para wargi sadaya Maunah nurut ka masyarakat lantaran lamun teu nurut ka masyarakat mah wah bisa kumaheun teuing we meureun. Jeung deui pangpangna Maunah lain eta we masalahna. Ai pangpangna mah katambah-tambah ka Maunah geus loba nu laporan yen Iwang mineng babarengan jeung salakina Neni. Kudasar kitu keur RT geus teu bisa kumaha deui. Da memang Pak RT gesok kalaposok aya laporan ka RT. Akhirna Iwang turun ti imah Maunah. Bari ngajingjing koper kulit dieusi ku pakean. Atuh sirah harita ditiung ku anu sababuuk purucul. Barang ngaliwat ka saurang awewe tatanggana Maunah. Anu pernah atuh salakina digoda ku Iwang andukna dikenyang. Atuh ger barudak sarurak bari saleuseurian ningala sirah Bi Iwang. Siga hulu manuk cangkurileun. Purucul para mitra bersih mah pantes ieu mah da mlog-mlogan. Kumaha we barudak nu kakara dipelonco. Harita teh atuh digunting bari teu beres enclo-encloan di ditu di dieu. Sanggeus Iwang eueuh mah tatanggana Maunah. Bubar barali ka imahna sewang-sewangan. Kitu deui nonih jeung adina tiluan barali. Dadang datang ka imah teh nyampak salakina keur diomongan ku indungna Neni kasebut ku mitohana. Harita Neni nyimpen heula gunting kana laci mesin jahit. Gek diuk gigireun indungna katelah Ibu Acih kalawan Neni pokna. Tah, ayeuna mah kumaha maksud Kang Salamet? Naik terus ngawin si Bonon? Lamun Kang Salamet ngarasa berat ku si Bonon, nu ngaran si Iwang juga atuh gara tuturkeun ka ditu. Keur abdi mah moal ngarasa ieu, moal ngarasa nineng, moal ngarasa tibelat. Ngan abdi beresan heula tur serenkeun deui. Kanu jadi inung bapa abdi. Sabab tadi abdi teh ngarang bisa ngarangkep laki rabi jeung akang teh. Lain menang panimu atawa panggih ti kolong sasak atawa ti jarian. Tapi dipenta ka inung bapa abdi. Perkara budakeun merah tong jadi pikiran, tong dipake melang. Daku abdi ge moal burung kaparaban. Budak dua mah cek Noni nanya raga katineung atawa nanya kana pamadegan nu jadi salaki
nuker melenguk para mitra gado gemih antel kana dada sedang salamet sakemeke teu nema tonggoy melenguk ngan ibu acih nyarita pokna geus heula euis geus bieu ge ku ibu tas dicaritaan yang salamet teh bari hatena mah yeuh gegebegan we ras ka euis hate ibu teh sok sieun mangih kacilakaan da nya kitu kasebut jelema nu ngalajur nafsu ngumah amarah mah tara mikirkeun kana piakibateunana ari katamah-tamah nu ngalajur nafsu ngumar amarah teh tara angang tina apa ye pangrojong setan mah geunaheun we ting ku ciwes kana ceuli jalma anu keur kapangaruhan ku hawa nafsu nya sanggeus ibu nyaritaan jang salamet manehna sadar turu masak bol lampah goreng lampah serong kalawan janji moal sakali-kali deui we ngaraheutan kana batin euis ku kituna geus ulah rek kapapanjangan anggap we hiji dodoja boh keur kadiri euis boh keur kadiri jang salamet puguh lamun rek ngagugu teu teungeunah mah saha nu ngeunah hiji awewe boga salaki kalakuanana teu bener kana pasti we moal ngeunahna moal suka kadangkala ngajadikeun pepecahan laki rabi komo bieu euis nyebutkeun menta diberesan nah bakal jadi ka ieu kautamaan mal jadi kauntungan lamun pepegatan tong ningali ibu jeung apa tuh tingali mah nu jadi anak mangkaning ti leuleutik keneh laleutik keneh na teu karunya nah teu nyaah kanu jadi anak sedeng anak teh boh nu gede boh nu leutik perlu bimbingan apaan eta teh perlu didikan perlu atikan tinu jadi indung bapana bari anak teh kasebut amanah ti Allah kapercayaan tinu maha kawasa ka urang kumaha pibalukareunana lamun indung bapana papisahan cicing jeung indung kumaha bapa milu ka bapa kumaha indung anaheug teh cicing jeung indung bari indung boga deui salaki meureun si anak teh di bapa terekeun kitu deui jeung nu jadi bapa boga deui pamajikan si anak di indung terekeun sedeng indung tere atau bapa tere tara aya kasebutna sok aya kasebutna saherang-herangna ge cai beas tapi tabe pun lain ibu sunar sinir kanu boga indung tere atau bapa tere da indung tere bapa tere ge teu goreng kabeh teu kajem kabeh ka anak tere eta mah gumantung kumaha jalmana samala sok aya boh indung bapa kandung nyieun ka kejeman atawa katelengesan ka anak kandung sakali deui ampun paralun lain ibu sunar sinir da tadi ge ibu mah teu aya maksud sunar sinir ka sisi kagigir jeung eueuh paedahna we ongko eueuh untungna sanura sinir ka diri batur atawa ngagogoreng diri batur kapan tukang ngadongeng ge dina radio samemeh pru ngadongeng teh sok ieu we amitan heula ka kaum dangu hapunten ka sugri kaum dangu jaler istri sepuh anom bilih anu kasabit nami nuju alit kasebat nami tos dewasa kasinir langkuning perlampahan kalayan kaguar dina lemur matuh banjar karang pamidangan jaleran cenah tukang dongeng nu midangkeun ieu dongeng oge sareng pengarang teu aya maksad sunar sinir atuh bilih aya wae nu sami eta mah nuju kaleresan kitu apaan ai dongeng teh ya namina ge dongeng di hade-hade sangkan sae di alus-alus sangkan payus di reka-reka malaresiga kitu ceuk dongeng radio oge atuh ibu teh yeuh teu ngakukeun 100% jadi jelema bener ibu ge ongko kasebut jelema mah boh awewe boh lalaki boh cacah boh menak teu anger cicing bae dina hiji martabat sawaktu-waktu sok aya salahna sok aya kalemahanana geus ayeuna mah sing tetep tumetep sing tetep renggenep repeh rapi samodel nu geus
sangkanu jadi kolot inung jeung bapa sapa panjangna ngeunah tiis ceuli herang mata. Ibu Acih panjang lebar harita nyarita anu jadi anak jeung minantu. Anu harita salamet minantuna melenguk welir bueuk menang mabuk teh. Gadomeh antel kana dada atu neni. Sarua pada melenguk bari cipanon tingkar celak. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Jempe Ibu Acih nyarita di barung ku Bapa Rusdi salakina nu kakara kaluar ti kamar. Tas salat asar bari deek diuk ngareneng jeung Ibu Acih. Tah ayeuna Bapa rek nyamung atawa namahan kana caritaan ti si ibu. Nyaeta kahijina kolot mah menta tiis ceuli herang mata. Tentrem ayem genah hate ku jalan nu jadi anak laki rabina repeh rapi. Paheyeuk-heyeuk leungeun paantai-antai tangan. Cek dina paribasa teh maka cai jadi saleuwi kadarat jadi salogak. Sareundeuk saigel sabobo sapihanean. Kudasar kitu oge keur kolot mah geus ngarasa bungah komo bari nu jadi anak pinanggih jeung kasinugrahaan atawa kajembaran. Teu kawas nu jadi anak laki rabi pakucrut. Batin kolot teh teu bisa tentrem. Tong boroning saimah adalah sai semisah imah ge atawa paanggang. Kahiji eta kaduana bapa amanat kanu jadi anak jeung kanu jadi minantu. Dina salah saurang naboh pamajikan boh salaki menang milik atawa boga rejeki gede leutik kudu bruk-brak. Ulah boga sifat salingkuh. Katiluna nyaeta salah salila hirup ulah rek sarakah. Kana urusan dunya paduli teuing batur sangsara balang sake asal aing senang jadi raja dunya. Itu hak aing, ieu hak aing sabab aing kawasa saha nu rek ngisi kudi, saha nu wani ka aing. Leung kitu ge ari daek ka amal jariah kanu leutik. Narajang hayang senang keur sakulawarga sorangan. Teu dipikir kana waktuna hirup teh sabaraha poe deui atawa sabaraha bulan deui. Da sakabeh oge ieu manusia teu langgeng aya di dunya kana pasti duka isuk duka pageto bakal ninggalkeun alam dunya jeung kadunyaan atawa harta kakayaan. Bari geus eueuh ti dunya mah yeuh nu kasebut mulang ka alam kubur teu mawa jarum potong-potong acan. Cenah eta aya nu nuluykeun anak jeung pamajikan katut incu. Sarua we sanajan anak pamajikan jeung incu katut teu baraya oge. Moal ratusan taun umurna. Ceuk baraya tukang ngarang teh mah. Sakabeh manusia ti masrik nepi ka magrib kawengku kekecapnya eta. Kullu nafsin da'iqatul maut. Atuh bapa nyarita kitu teh teu boga sifat cimuru. Timuruan sosial cemburu sosial jeung lainnya rek kanu jadi anak ulah dudunya. Lain samalah teu aya salahna urang nyiar dunya nganu wajar we bari dina geus ngabogaan dunya teh kudu bisa ngamangfaatkeunana tur dipake ibadah. Boh ibadah kanu jadi kulawarga, boh ibadah keur ka umum. Da sakitu we panambah ti bapa mah. Atuh tadi bapa nyebutkeun hirup anu wajar. Nyaita hirup anu wajar teh asal bisa dahar unggal poe. Atuh awak teu ora cicing teu kapoean teu kaibunan. Anak kajamin pendidikanana ngan poma sanajan hirup aya dina kawajaran oge. Ulah poho manjatkeun puji syukur kanu maparin rahmat.
sareng karunia turmaparin kanikmatan ka urang nyatana Allah Azza wa Jalla. Kitu panambahna para mitra caritaan ti Bapa Rusdi sanajan teu pati panjang lebar ge cukup munel pihartieunana. Geus aya caritaan tinu jadi mitoha mah salamet menta dihampura kanu jadi pamajikan. Sabalikna keur nyineni pamajikanana sadar tur ngahampura. Manehna ge menta dihampura malum ai jalma teh atuh sok aya bae kasalahan. Kasalahan nu dihaja jeung nu teu dihaja. Ngan hanya ka sanajan salah saurang aya keneh picaritaeun oge. Teu bisa pok sabab asa kapegat ku sora nu azan wanci magrib geus datang. Atuh para mitra harita Parusdi jeung salamet arinit ka masjid. Kitu deui Bu Aci jeung neni gancang Arabdas tuluy ngalaksanakeun ibadah salat di kamarna masing-masing. Ari adina neni anu pangais bungsu jeung anu bungsu mah di ninina. Para wargi sadaya mangga urang lajengkeun deui namung ngaso heula. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso. Para mitra pamirsa, mangga dongeng urang teraskeun deui. Nya ti harita salamet jeung nu jadi pamajikanana repeh rapi samodea nu katukang-tukang. Kalawan tara init-initan paling ngadon ngalantung ka jalan bari mawa ulin anu bungsu umur 2 tahun. Atuh neni harita ge para wargi sadaya. Harita teh oge dina ngawulaanana saregep deui. Di mana nu jadi salaki kakarek balik oge ti gawe. Gancang nyadiakeun cai enteh atuh kana gelas gede. Kituna teh para mitra sangu jeung deungeuna oge. Geus nanggalang dina meja makan. Samalah mah para wargi sok harita teh ngajak nu jadi salaki majah teh atuh. Manuk cangkurileung nu kasebut salamet kabur cenah. Nyebutkeun manuk cangkurileung teh nyaeta ka Iwang. Tumebuk Iwang totoromolan diguntingan ku nyineni. Palebah mun-munana ngajumpluk nyarita kituna teh bari aki-akian seuri. Kitu deui adina neni seseurian sedeng. Anu keur diomongkeun mah duka terus ka mana. Sabada pada ngusir teh ngan can aya bejana di manana duka kumaha nasibna. Tuna para wargi sadaya ngadadarkeun kaayan salamet. Anu geus repeh rapi sabihara-bihari nu ti heula salamet tas kagoda ku ngaran Iwang bari ku kiwari duka di mana Iwang nyirurukna. Kaselang ngadadarkeun kaayan di hiji pilemuran tura di sisi pagunungan bawahan Garut. Da pugu kasebutna ge di pagunungan karasa seger. Kawan tuloba tutuwuhan seger sotenan. Lamun isuk-isuk nepi kawanci lohor tapi geus nganci kawanci magrib mah. Karasana teh tiris. Rupa-rupa atuh marga satwa anu kasebut bangsa manuk di sarada meuni beger. Manuk tikukur di sada dina dahan tangkal juar. Dibarung ku manuk ungkut-ungkut kitu deui manuk cangkurileung jeung saeran patarik-tarik. Atuh manuk koreak atuh harita teh. Menireuteum dina atongong muning anu keur nyaratuan jukut tengah kotakan sawah nu anyar di pibuatan. Budak anu ngangon ge budak ngangon keur niup suling meuni ngageli kana pentangkal asem. Make duduk kuy cetok bari awak dibuligir ukur make calana lawon hideung anu geus rada belel. Sakitu taun katukang mah di pasisian teh loba manuk kesotenan. Tapi kaayeuna mah masya Allah ampir punah para mitra. Ampir leungit atuh kulantaran loba nu ngajaring tur didagangkeun ka kota. Loba nu ngabedilan para mitra tur atuh cenah
nepi ka manuk piit ge samodel bonol. Geus jarang komo deui tangkal kaima di pagunungan di taluaran. Dipake kapentingan tur keur kauntungan pribadi. Teu dipikirkeun atuh pibahyaeuna mah. Lamun seug atuh gunung nepi ka gunul geus moal boa ngadatangkeun musibah longsor. Anu dipikirkeun teh asal aing untung we keun atuh. Alam masing ruksak oge. Caturkeun di etab di pasisian aya sasuhunan imah sakurilingna katali kalingkung ku rupa-rupa tatangkalan. Tur anggang ti tatangga. Eta imah nu mencil teh dicicingan ku dua urang lalaki duanana pada duda. Nu saurang ora keneh kira umur 45 tahunan. Nu saurang deui geus kolot samalah geus tengah tubuh. Harita saurang lalaki nu ora keneh teh keur ngadaweung dina golodog, ngareureuhkeun kacape. Turen tas nuar awi haur pisuluheun, samalah mah bedog anu disaroren keneh. Awak dibaluligir ukur make calana sontog lawon hideung kamhar menigeus beler. Leng ngalamun bangun anteb naker. Dibaturan ku sora pepengeng jeung turaes katut sora manuk ungkut-ungkut. Disada dina tangkal kimuning. Sajeroning keur ngalamun teh mungguh jeroeun dada mah. Ngagerendeng malah make narik napas jero heula. Bangun anu seunggah hate. Dipikir, dibulak-balik, dipapai, dirasa-rasa. Nyaan kaya kieu mah diri aing dosa tilu jadi pamajikan. Beuki ka dieu pipikiran beuki asa sarumpeg. Pakasaban teu boga rajeun aya nu nitah macul sawaktu-waktu ukura ieu. Sapoe dua poe. Ari rek luntar ka kota teu boga jugjuggeun da moal hade. Ngaringkuk sisi om emper toko onaman. Ari cicing we di dieu moal aya ka menyatanana saumur-umur ge. Sajabati kitu ngadon ngariripuh kanu dicicingan. Kudu kumaha pilakueun aing ari geus kieu. Maluruh nu jadi pamajikan batan kapanggih raratan kalah ripuh. Awak ngadon aprak-aprakan nepi ka wewengkon kadungora. Nah, atuh aing teh ngadon kapoekan pikir nepi ka nyiksa nu jadi pamajikan. Nepi ka teu bisa walakaya. Satadina aing maluruh nu jadi pamajikan teh di mana panggih rek menta dihampura. Kalawan rek terus we dirawatan. Ari heug teu manggih raratanana pisan. Ditatanyakeun ge weleh we eueuh nu nyarahon heuh. Dewi hampura akang nyai. Rumah akang geus nyieun katelengesan ka diri anjeun. Nah, atuh akang teh make bisa kabawa ku sakaba-kaba. Ceuk eta lalaki para wargi sadaya. Saha atuh eta lalaki teh? Ngaso heula. Ngaso heula ngaso. Harita para wargi eta lalaki teh tuluy ngagerandang deui. Lamun teh mah anjeun tepi ka hanteuna pondok umur tina alatan disiksa ku akang. Muga-muga we masing ditarima iman Islamna. Dihampura tina sagarupa dosa perdosaan anjeun nu gede nu leutik. Tur dicaangkeun dilegakeun di alam pakuburanana. Sajabati kitu masing nampi magfirah ti Allah subhanahu wa ta'ala. Atuh perkara budak insyaallah iraha-iraha di mana akang boga milik rek dipaluru. Kitu gerentas eta lalaki nu keur ngadaweung dina golodog. Atuh si horeng si mana horeng eta lalaki katelah japar. Popotonganana Dewi Mulyani atanapi para mitra salakina Dewi Mulyani. Nukiwari masih nyiruruk keneh atuh cenah di imah Bahdaromi. Lantaran atuhnya Dewi Mulyani teh pancan diserahkeun.
Keur kitu Japar curing hak sabab atra pisan ngadenge sora awewe jejeritan tur tulung-tulungan. Deregdeg Japar muru ka tempat datangna sora awewe nu jejeritan. Ana bre si horeng eta awewe jeriritan teh dibeberi ku orai hideung, meuli badag jeung panjang. Kedebut eta awewe labuh sabab teu ningali kana tincakeun das ku sieun teh. Sedengkeun orai hideung geus deukeut paling-paling 2 meter deui. Udasar kitu Japar teu mikirkeun kana pibahyaeun ngan jeleng we luncat bari mesat bedog. Kalwan bedog disabatkeun maksudna marek nyabat orai hideung. Ne atuh ai koleweng teh bedog ngoleweng samalah awak Japar rada marius. Beletak cerit eta awewe ngajerit. Tuluy ngudupruk nyuuh para mitra. Atuh kasabat sirahna ku bedog. Puguh we Japar reuwas liwat saking. Ningali sirah awewe nu geus kuyumus ku getih. Ari Japar harita siga nu kasima ngadon mencrong bari nyekel bedog nu aya getihan. Keur kitu cirihil aya sora awewe seuri cicirihilan. Kalawan nyarita bari eueuh jirimna. Atuh orai hideung oge para mitra sakiceup ngiles duka ka mana leosna. Syukur Japar, syukur. Si Iwang dipangmaihankeun ku anjeun. Satadina mah ku kuring rek dipaehan kalawan rek dibawa ka alam kuring. Pikeun batur kuring jadi pangasuh Neng Ratu Tunjung Sari. Ari heug ayeuna dipangmaihankeun ku anjeun. Tadina mah meureun anjeun teh rek bebela ka si Iwang nya Japar. Ari heug bedog anjeun milepaskeun kana sirah si Iwang nepi ka si Iwang tuluy ngajolor. Padahal ingeun anjeun tadi ditepak ku aing. Les eta sora tanpa jirim teh ngiles. Puguh batin Japar ngalenyap ku ngadenge nu nyarita kitu. Bari eueuh jirimna. Si horeng si mana horeng nu jadi orai hideung teh. Anu nyarita kitu teh rohaeti popotonganana Japar anu ngora. Nga atuh waktu Japar keur ngahuleng bari nyekel bedog aya getihan kadenge. Sora lalaki ting gorowok bari ting beretek maruru kalawan pokna. Kepung oi kepung! Awas ngejat, awas! Kepung oi kepung! Kitu ting gorowokna eta lalaki nu ngageder da puguh aya kana 20 urang. Teu matak aneh lamun seug Japar reuwas liwat saking. Teu ningali nu maruru bari sabagian aya nu mawa paneunggeul jaba jeung bedog. Sanggeus deukeut tur Japar pada ngepung. Teu kanyahoana ti gigir aya nu ngababuk leungeunna kana kurancatan. Puguh Japar ngagoak kalawan bedogna murag. Gubrag ku opatan pada ngarontok. Nusa urang ngaringkus leungeun Japar ku tamang inju. Keheula bapak. Keheula kunaon ieu teh? Da kuring mah teu boga dosa, ceuk Japar bari terjel. Atuh pok saurang lalaki nyarita lah montong nyebutkeun teu boga dosa sagala deuleu. Pur kuntul kari tunggul lar gagah kari tunggak. Moal nganjurig teu kadeuleu. Kari-kari yeuh. Aya jelema maot di dieu bari nguyumbang getih. Tur bedog anjeun pinuku getih geus jelas si laing nu biadabna mah. Ngadon nganiaya saurang awewe. Dikira dewek teu neuleuk kitu waktu si laing ngadek sirah eta awewe. Dewek teu neuleuk deuleu atuh. Nontong umaku teu boga dosa sia, ceuk eta lalaki. Si horeng si mana horeng. Waktu Japar ngaheumbatkeun bedog teh para wargi sadaya. Anu tadi nama reka nyabet beheung orai milepas kana sirah Iwang eta lalaki pareng ningali balik ta senuar awi nya manehna ngabejaan tatanggana majarkeun aya nu maehan awewe. Teu kungsi 3 menit gurutak lurah jeung 2 urang polisi desa daratang kalawan teu kungsi mariksa heula harita keneh Japar dibawa ka kantor polisi. Samalah bedogna ge dibawa dibungkus ku kertas koran pikeun bukti. Dina waktuna pamariksaan. Atuh Iwang nu geus ngabanusan dibawa ka rumah sakit rek dipiceun. Ngapun dipiceun? Rek divisum para mitra anu mulya hapunten. Harita kira-kira wanci asar teh bah daromi. Nu kakara balik tas ngala jagong ti pasir. Teu mikirkeun kana kacape gancang ini trek neang Japar ka kantor polisi. Sabab ngadenge beja dibawa ku polisi
teka caturkeun di jalana Bahdaromi geus tepi ka kantor polisi. Malah geus ngadep ka saurang polisi. Tur nanyakeun nya henteu Japar ditahan. Aya naon kasalahanana? Nyaku polisi dijawab bener Japar ditahan tina alatan maehan saurang awewe. Atuh ku ayana katerangan kitu ti polisi keur Bahdaromi teu bisa majar kumaha. Bati hareneg ongkohan. Dina perah bedog geus sidik jelas jari-jari teu sidik jarina Japar. Padahal manehna tadi teu aya maksud rek mahala iwang. Ngan geus kitu we Japar kudu tarik cilaka. Tadi nama rek maehan orai hideung. Ari heug teh bedogang moleweng nimpah kana sirah iwang. Lamun kitu teh mah keur Japar beunang disebutkeun kati deresa. Teu lila Bahdaromi ti kantor polisina gancang balik deui. Bari mawa hate mentegeng. Mawa hate hareneg kajadian anu tumiba ka diri Japar, matak ngajadikeun hanjakal pikeun Bahdaromi. Nyaan lamun diteang kana kitu nama para wargi sadaya keur Japar mata kuatir. Watir ku nasibna lamun tas gering teh mah teu kaur igeg-igeg. Geus berak deui gerak deui. Ceka cohag nama teu weleh netes semplek nincak semplak. Ti sabada nyiksa pamajikan nu kolot katelah Dewi Mulyani jeung sabada nyerahkeun rohaeti pamajikan anu ngora. Harita para mitra bari teu nyahoeun yen rohaeti korban jadi orai hideung teh tina alatan dipacok ku Ratu Siluman orai Sinuk anu katelah Tunjung Sari. Sanajan Bahdaromi anu dianjerkan ku Japar ngarasa watir oge, bari geus diaku kula warga oge teu bisa melaan atawa nulungan kana nasibna Japar. Bari Japar totolakan nyebutkeun teu rumasa maehan iwang ge teu meunang ampun deui. Lamun ampun teh mah teu meunang ampun sabab aya buktina bedog pinuku getih jeung sidik jari manehna. Ari katama-tama diteken ku saksi nu ningali pisan sirah iwang di kadek. Padahal lain ngahaja di kadek tapi bedog mi lepas. Tadi nama Japar rek nyabet beheung orai. Ngan saksi teu ningalieun waktu Japar rek nyabet orai hideung. Ongkohan harita oraina kaburu ngiles. Jeung deui ku batur mah teu katingali cenah orai hideung teh. Ngan katingalina teh ku Japar bungkul. Tapi danya kitu ceuk tadi ge abong kena Japar geus tarik cilaka. Teu bisa majar kumaha deui. Kapaksa daek teu daek narima hukuman. Nya atuh nati aya kana 3 tauna. Kamusibatan nu tumiba ka dirina Japar beunang disebutkeun panagihan atawa wawales. Wawales tina alatan nyiksa Dewi Mulyani pamajikanana. Nepi ka raga Dewi Mulyani ruksak, bari nepi ka kiwari geus aya kana sababaraha tauna. Leuwih cana kacaturkeun kumaha nasibna. Naha terus maot naha panjang keneh umurna. Rai poe kaayaan waruga Japar salila nyangga hukuman geus aya kana satauna teh jadi orot. Lain orot teu dibere dahar atawa orot nyangga siksaan tapi orot balas mikiran nasib dirina. Jeung inget bae kanu jadi anak timbul ceurik batin. Tur ngarasa dosa ati nyaeta munggaran anakna gumelar ke alam dunya can pernah tepung pisan. Geus kitu mah kakara karasa kakara inget turu masa gede dosa. Ceuk dina batina geuning kieu balukarna kieu jadina. Kasebut jalma tukang ngalajur nafsu ngumbar amarah ngajalankeun kasarakahan hirup teh. Teu kudu jaga-jaga teuing di alam akhirat. Di dunya keneh geus katarima tur karasa ganjaranana. Nya paribasa melak cabe moal buahna bonteng, melak bonteng moal buahna cabe. Tina bakating ku hantem-hantem mikiran nasibna, akhirna Japar brek gering babakuna mah ngarasa dosa kudu jadi anak pamajikan. Kulantaran gering narada parna Japar di karumah sakitkeun, diopname tur dijaga bisi kabur sabab masih kene aya dina hukuman. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso.
Mitra sadaya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Sajeroning keur ngajepat teh para wargi, Japar ngagerendeng harita teh. Lumengis di barung ku cuma 5 baripokna. Gusti, mangga abdi sumerah nyangakeun raga sareng nyawa. Lillahi ta'ala bade siang bade wengi dipundut ku Gusti jalaran abdi parantos teu kiat nyangga panyawat lahir batin. Bade dipasihan ganjaran kumaha bae oge di alam barjah abdi pasrah Gusti. Mung panuhun pun anak sareng pun bojo dipasihan panjang yuswana. Utami nama pun anak mugi sing janten murang kalih anu soleh. Mugi ageng darajatna luhur harkatna jalaran Gusti anu maha kawasa, Gusti anu maha wenang. Mangga Gusti abdi enggal punut tibatan abdi diganggayong ku panyawa. Kitu lumengisna batin Japar berbei, atuh harita cimatana ngalembereh masihan daun ceuli. Geus kitu maka kara Japar make inget kanu maha kawasa tura sumeren raga jeung nyawa. Padahal perkara ponok umur mah sakabeh manusia ti masrik nepi ka magrib. Teu cacah, teu menat, teu bangsa itu, teu bangsa ieu. Teu anu nganut agama itu, agama ieu. Teu bisa dipika hayang, teu bisa dipika embung. Geus tepi kana patokan dipundut ku Gusti mah pasti bakal mulang ka alam kubur. Bari teu jingjing teu bawa cul harta kakayaan anu meunang iti kurih salilaku melip di alam pawenangan. Nu dibawa pikeun umat manusia nyaeta nu beragama Islam iwati nyaeta iman jeung Islam, nyatana iman kanu maha kawasa Allah Azza wa Jalla. Cag urang tunda heula nyaritakeun perkara nasibna Japar nu keur nyangga ganjaran tur geus sumerah raga jeung nyawa kanu maha kawasa. Bari wallahu alam kumaha nasibna naha baris cager deui, naha terus ponok umur. Di rumah sakit sabab cek tadi je perkara patokan hirup mah kabeh manusia oge beunang disebutkeun Rusia Allah. Harita para wargi kaum damu nyuk cruk catur mapai raratan. Anu kaliwat sakitu tahun katukang inggis kaluli-luli. Sangkan ieu cariosa bener entep sireuhna. Kacaturkeun di hiji tempat nu kaayaanana rada tiiseun aya saurang jajaka. Keur nambal ban motor di tukang tambal ban. Eta jajaka nu keur nungguan ban ditambal teh gawena ngareretan we. Ka saurang gadis nu keur ngajanteng sisi jalan. Bari nangkep buku si horeng siswa SMA nu keur nungguan angkot rek bali. Kituna teh eta jajaka nu ngareretan ka saurang ngamojang teh siga nu katarik ati kagembang rasa kapentang asmara. Sakunu geulis atuh sabab geulis atuh panon cureuleuh irung bangir pakulitan koneng umyang. Buuk galing muntang tur dirumbaikeun awak meuni demplon. Saha atuh lalaki nanu teu katarik ati kapentang asmara ku eta gadis pelajar SMA. Parang si demplon ngareret ka eta jajaka anu gawena neuteub bae bari kalieus teh si demplon ngabalieur. Duka ngarasa era, duka cua. Sanggeus ngabalieur eta si demplon, atuh make ngagerendeng jeroeun dadana. Sahanya jeung urang mana eta lalaki nu neuteub poe ka aing? Nah anu wawuh kitu. Tapi piraku lamun manehna wawuheun ka aing mah teu nyampeurkeun kalawananya ka aing. Sedang aing boro-boro kawawuh panggih ge kakara. Sok sieun jelema nu rek milampah jahat we ka diri aing. Lain ku kitu sisinarieun meuni hese angkot teh nya. Aing memegat geus aya kana setengah jamna leuwih. Eueuh bae, ari rek ngeureujeuh leumpang sok sieun kahujanan di jalan. Makaning langit geus angkeup jaba ka imah teh jauh. Jol atuh mobil geura datang. Kitu gerentesna hate si demplon.
bari ngareret deui ka jajaka nu keurang ngasongkeun duit ka tukang tambal ban. Keur kitu ti beulah wetan aya sada asora mobil disangka ku si demplon maangkot. Boro geus atoh anabre horeng mobil sedan. Nu tarumpakna lalaki wungkul tiluan ka opat supir. Nu duaan diukna di tukang nu saurang deui di hareup ngareneng jeung supir. Sanggeus deukeut reg mobil sedan eureun hareupeun si demplon. Lo nu saurang diuk di hareup nonghoal tina lawang kaca kalawananya ka si demplon. Bari sura-seuri kawas nu gumasep. Ngaso heula para mitra nu mulya, ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia, mangga dongeng urang teraskeun deui. Sakumaha nu kauninga sanggeus deukeut para wargi, eta mobil teh mobil sedan eureun hareupeun si demplon. Jol harita teh para wargi, atuh nu saurang diuk di hareup nongho tina lawang kaca kalawananya ka si demplon bari sura-seuri kawas nu gumasep. Neng, muli sakola teu bade angkat sakola, pokna atuh si demplon dina nemalanana teu mere budi. Bade mangsul, ukur sakitu si demplon nemalan. Eta lalaki pokna. Oh, bade muli, sok atuh dijajabkeun ku engkang. Tabios sareng pun lanceuk nuju namalban, ceuk si demplon maksudna menyebutkeun sareng pun lanceuk teh jajakan utas namalban. Padahal teu wil teu hir teu walahir. Atuh dengeun-dengeun balangbangan tina kituna teh jut anu keur diuk ditarukang teh tarurun ujug-ujug durung si demplon pada ngagusu rek dibawa kabur. Atuh jerit si demplon jejeritan tulung-tulungan bari meped nyebutkeun tulung teh da puguh sabedasna ge tanaga awewe tur pada ngarnyang. Kuduaan akhirna si demplon sakitu geulisna teh kudu saurang diseret ka jero mobil. Gebrug panto mobil digebrugkeun. Biur mobil sedan ngabiur, pareng jajaka nu tasamikeun duit ka tukang tambal ban teh. Ngadengieun kana sora nu tulung-tulungan bari katingali si demplon dibawa kana mobil sedan. Harita jajaka ngahirupan motor, dius motor nyemprung, rek mudag nu mawa kabur si demplon. Untung eta jalan jarang kendaraan samode mobil jeung kendaraan sejen. Atuh jajaka ngajalankeun motorna teh teu aya kapaur terus ngebut. Sedang leungeun jajaka nu kenca nyenyekel kunci Inggris, meunang nyokoti tukang tambal ban. Teu lila para mitra sadaya, motor nu ditumpakan ku jajaka geus deukeut kana mobil. Kira-kira 4 meter deui gerung mobil digas deui taksiran geus boga rasa. Ye nu tumpak motor teh ngaberik manehna. Atuh motor digas deui leuwih tarik batan tadi. Akhirna para wargi sadaya, motor nu ditumpakan ku jajaka geus aya gigireun mobil sedan. Kalawan jajaka pokna, "Ai bong, eureun," ceuk anunya. Ari ceuk nu nyetiran pokna. "Wah, montong ngaganggu si laing setan belang sia. Hayang modar sia teh, waing dikecotkeun modar deuleu," pokna. Bari ngabantingkeun setir katuhu rek ngabadug motor. Ngan untung jajaka rikat ngabantingkeun setangka katuhu dius mobil sedan ngadius deui. Seak-seak motor tumpakan ku jajaka terus digas. Sanggeus aya gigireun mobil beulah ti katuhu, jajaka ngadagor kaca gigireun anu nyetir, gebro, leok mobil sedan ngaleok ka beulah kenca. Ceger nabrak tangkal mahoni. Nepi ka lampu hareup kaca ancur spakbor kentob, cerut tilu urang lalaki tarurun tina mobil sedan. Kitu deui jajaka turun tina motor samalah motorna satengah digubrageun. Salentang jajaka nyampeurkeun kanu tiluan. Nya atuh sabrut teh tiluanana miheulaan ngabistelkeun gempuran peureub meuni baruleun. Taksiran eta jajaka nu rek nulungan si demplon teh jalma nu ipis kawani. Malarat ku pangabisa. Sakilat ngarengkog miceun pibahyaeun. Geblos gempuran tilu urang lawan teh tingkerblos. Maksudna mah henteu ipis ku kawani para wae. Gilak anu saurang malik maksudna marek ngahanca deui ngan orok kaya jajaka leuwih kesit. Manehna ngalegot ka beulah kenca.
bareng jeung kitu leungeun nu katuhu teu antepan ngabanting puhu ceuli suku katuhu ngajejek baturna nu jadi lawan cedak cari jeug duanana ngajari jeug keur kitu Jajaka nyusul tepus dina gerakan atuh lonok malih warna siap cabron dua urang lawan dihanca ku dua gempuran nu cukup rosa nusa urang digempur sirahna nusa urang deui digempur cukang irungna puguh we dua lawan tinggaroak samalah nusa urang membangun ulang kuat ka sosolontodan nusa urang deui nyuruntul belah katuhu rek nubruk ka bari ngagorowok nyentarkeun hate ciat cilek Jajaka ngagilek bari suku kencang ngangsrod nyorok suku nu jadi lawan cabron atuh punuk nurek nubruk teh dibere tenggelan kepang sahabekna solonton kedebut rubuh gabrug lawan nu tadi tas nampa gempuran mungaran teh ngarontok ti tukang kalaman ngahompet beheung Jajaka sabrut baturna muru da puguh ceuk tadi ge eta Jajaka lain jalma nu malarat ku pangabisa sepi ku pangarti ari katamah-tamah geus ngagugu geus guguru kana ulin bela diri di saurang jawara kawakan di tatar Gunung Kaledong. Harita Jajaka nuker dihompet beheungna ti tukang tegentat ngajol, sukuna nojer ka hareup. Puguh we lawan anu tariti hareup ngajengkang dijejek dadana. Bari kituna teh siku katuhu teu antepan ngabadu kana hulu angen nuker ngahompet beheung. Deuk cenah nu jadi lawan menika ngaharekeng para wargi sadaya malah mundur bari awak moyongkod taksiran angen meni asa seueul atuh keur kitu Jajaka harita teh ngabintih ya beungeut cebet para wargi sadaya atuh puguh we eta lawana teu bisa mangga pulia ngaso heula para wargi anu mulia ngaso heula ngaso para mitra pamiarsa nu jadi lawan ngagoak bari nungkupan beungeut hari baturna nu nyetiran mobil keur ngaguguyak si demplon rek digunasita ka hormatanana ngan untung si demplon bisa hojah ngajejek mamarasna aduh nu dijejek mamarasna ku si demplon gagara bagan atuh puguh we cengcelengan untung we teu peupeus ge si demplon aya kasempetan bisa keluar tina mobil ngan orokaya nu tas dijejek mamarasna teh muru orokaya si Jajaka seukeut reretna gentak luncat kalawan teu loba nu dipikir deui beureup katuhu ngabentur sirah jabron aduh koloyong kedebut rubuh atuh nu tiluan geus nalamru teu bisa meta deui sabab teu kuat atuh ngayonan saurang Jajaka geus kitu si Jajaka nanya ka si demplon neng kumaha upami dijajabkeun ku akang aya kersa atur nuhun sapiacan ge Kang upami engkang ridho mah ngajajabkeun abdi rupilingi di mana neng Jajaka nanyakeun heula alamatna mangga tuh calik we heula kan keun kae ku abdi di wartosan nya sok atuh neng sok lah enggal sok anu penting mah ayeuna mah calik heula neng ngabilih kabujeng manten teu jeung bilih kabujeng sonten ongko sareng bilih hujan cek eta Jajaka hade-hate make aya mikiran rek ngajajabkeun teu hararese teu curiga gek si demplon diuk di tukang durudud motor dihirupan terus ngabiur ningalkeun opat urang anu urut lawana para wargi sadaya tunda perkara si demplon nu masih keneh di perjalanan bari rek dijajabkeun ku saurang Jajaka hade-hate caturkeun saurang awewe ngora keneh kira-kira umur 35 tahun harita nanya ka saurang lalaki tengah tubuh kakara balik di jalan kumaha si neng teh aya mangkanta ceuk eta awewe bari neuteub kana beungeut badegana aduh manawi teu aya neng aduh saumur rencangan mah ditadari ge kinendamu dua teh parantos mulih cenah temal mangkanta si horeng si mana horeng mangkanta teh urut badegana Dewi Mulyani ari awewe nu nanya nyaeta Julaeha anu ngukut mayang sari la ilaha illallah na terus ka mana cenanya mun matak pika hariwangeun budak teh
sakigeus burit can balik keneh ceuk Julaiha bangun reuwas sabab mayang sari can balik torojol saurang awewe pamajikan mangkanta katelah habi ijot norojol kalawan nanyakeun. Waktosna seueur.